Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu, mimiti tepung jeung Imas teh kurang leuwih sabulan ka tukang. Poe Jumaah moal poho aep oge jeung si Padil harita teh basare ka pasar nyiar kitab. Amprok jeung Bimuah rencang nyaina tas balanja bareng jeung mojang anyar pinanggi neng Imas teh. Assalamualaikum, cek si Padil mere salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, walon Bimuah. Nyi mojang oge milu nembalan jigana ngan teu kadenge ukur nguntap wungkul bibirna nu ipis ambu cuy sabeurah rada digegel semu ngawet tapi nambahan sari tungkul we bari ngome-ngome cindungna nutupan amis cauna nuririaban. Saeta teh euy Dil, cek Aep ngaharewos. Bimuah pira ku teu apal palmineng di pentaan cai, walon si Padil. His lain nanyakeun Bimuah eta nu maranganana nya canyaho merenya putra pangarsa eta teh Imas Patona. Hah naon Imas naon Imas Patona heeh. Wah lamun seg antang ngadenge Imas maca Quran geus we ngudupruk sararea kasup lurah santri basa pareng ngadanyeun tuluy ka kaedanan kabeh. Eta nu diaromongkeun ku barudak teh nya pantes atuh ana mah karek nyaho euy meureun wae ngadon cicing di lembur samplang-amplang atuh. Heug bae teh kabagian acara mapag ye basa Imas sumping pangersa ngayakeun syukuran kabeh santri diondang budak tumpeng bari sekalian ngabandungan kata pisan nu rek mulang tolab ilmu. Heuh nu kakarek mulang tolab ilmu maksud teh. Oh geus kitu kumaha tat di harita Imas jadi buku catur teh euy keur mah tegep turug-turug sorana si gereuleng we lah sugan mah. Heuh nya anak keur di lembur keneh. Heuh hanjakal anak keur di lembur keneh. Aduh hanjakal kacida teh milu nyaho kaistimewaan sora mustika pasantren. Kumaha jeung Nur Aisyah Jamil kira-kirana? Sabanding lah. Sabanding da Imas oge salianti maher qiraat sabaah katut riwayat-riwayatna ceuk beja maher ngalagu qosidah deui. Nya kitu model Nur Arsyah Jamil jeung Rafiqah Darto Wahab Bareto suruh pada tangtungan meniku kayung yun cek Aep bari ngalieu ka tukang. Bet kabeneran itu keur pareng ngalieu jadi we kungsi papelong sakilat sakolebat tapi ya Allah ya Robi eta anu sakolebat bet nimbulkeun rasa tepuguh pikeun Aep mah nepi ka surser tina sirah kana tungtung suku.
Mitra rasana nahaon tapal aep oge nganu jelas mah asa karek ngalaman panasnya liara saluar awak kawas rek muriang mun nganjang mah maksud teh kawas rek muriang mun manjang mah punten manehna gancang malik deui terus nyered ka bimuah nepi ka ngajarig jeug bari ngadaret ka aep serengeh bimuah seuri ngan tekebat kaburu dikenyang ku Imas pepeuteyanana katenjo di jembelan. Alhamdulillah si Padil muji. Naon Dil? Suara aep ngadadak peura. Itu melong, iya melong, alus. Jadina papelong-pelong. Alus kumaha? Repok teu no gencang. Ari teun teh. Tembal aep. Lempang ge ngadak-ngadak teu purun. Komo basa asup ka pasar mah asa beuki teu purun pisan. Geus aya dielos tukang kitab komo katepurun teh beuki ngahunyud hayang sajungjungeun balik deui nuturkeun nu bieu marangan nu bieu antukna jadi malik keheul ka si Padil ngadon hayoh mulak malik kitab sabarina nanyakeun hargana meuli manteu sok gancang atuh Dil rek meuli kitab naon cek aep ngagegeuwat hayang Riyadus Sholihin ngan duitna moal pimaieun tembal si Padil lauta mek hayang kitab gede sagala Alfiah ge lah can tamat boro-boro Alfiah sarap Yaqulu Lamiyah jeung Imriti ge parodeui ukur jurumiah wungkul meureun urang apal teh ya Dil ngono masakeun we atuh can wawuh ilmu alat tong waka wawanian ngambah kitab badag atuh asa tadi nama dumeh kitab hadis kaitung sedengan disorogan sautak saeutik ti ayeuna keneh disorogan sautak saeutik hitung-hitung naratas perjalanan sama meh mancarakan kutubus sitah pasayagian sanu nyaho katuliskeun malaikat ana jadi ada ajengan alus bener-bener moal samata-mata masantren lamun teu boga cita-cita jadi ajengannya model barudak sakola yang jara dimenak jeung baroga gelar sarjana lain ngan susah geuning ngahontal gelar ajengan teh leuwih susah batan barudak sakola ngahontal gelar sarjana tetangga anak contohna Kang Musa 17 tahun masantren 17 tahun acan kasebut ajengan eta teh sangkira geus ngawuruk geus boga santri nu ngalong-ngalong bae mah nah ari baturna sasakola di SMP ayeuna rata-rata geus dokter andas paling sopir BA baroga pangkat komo meureun syariatna syarat modal anu kieu mah aja jadi tukang macat telekin ge kawilang untung jadi naon teu kudu dipersoalkeun lah teu kudu dipersoalkeun gitu mah arek jadi naon ukur rumbe nu gitu mah teu kudu dipake ngarasul lah nu penting urang bisa ngamalkeun ilmu dina jalan nu dipiridok ku Allah amin cek si Padil kalayan daria bari unggut-unggutan.
Mitra kaum dangu, milih kitab aya welasna, nu dibeli mah ukur 4 siki, Aep 3 Sipadil hiji. Kitab Aripis sabangsa burdah Tijan Daruri jeung kitab-kitab wirid. Tambah pamali ngalantok kalos kitab, cek Sipadil sabada ijab kabul. Kayak geus ana jadi ajangan sabatae diborong tah kabeh kitab nu karandal kawas dina lomari ajangan teh. Moal asa sada. Lah manggeus lah. Montong jauh teh ngalamun. Beurang keneh. Bisi tinggalan jumahan ayo balik-balik ah. Jeung lapar ana mah deui. Lapar beuteung atawa lapar hate? Hari kitu. Piraku beuteung mah geus lapar deui atuh euy. Tadi isuk-isuk liwat sakastro ledis jeung remeh-remehna lain. Eta mah alah lapar hatenya. Eta make lapar hate sagala maneh mah. Santena bae tas panggih jeung nu dicindung euy. Nu dilakna ngagurilap, nu imutna ngandung semung. Hate sok ngadadak ngolowong. Lapar lain hayang atuh dahar, tunduh lain hayang sare. Geus ah. Geus ngalaman kitu maneh. Acan beja deui we ti santri-santri kahot tapi apan anu saudak saeutik diajar ilmu faal ti Kang Mastur. Teu nyaho kitu-kitu acan mah piraku. Percuma euy. Bener ilmu faal ge. Moal dipercaya ada ilmu nu 12 pan acan ngalotok mah. Tembal Aep. Mitra kaum dangu kaluar ti pasar. Aep beki ngalongkewang. Rek mulang ka pondok asa wegah. Rek naon gawe sabot ngadaguan panggoro salat Jumaah. Paling-paling gogorelan di jero kobong. Sedang di kobong tayana naon. Iwal ti samak saheulai, iwal anggel lepet jeung tumpukan kitab pinuh ku kabul. Ulin lempangan percuma eueuh tenjoweun, eueuh pikaresepeun. Acining tenjoweun, acining pikaresepeun geus musar kabeh dinu tadi. Dinu bareng jeung bimuah. Karek pengalaman puyang payangan Aep teh nepi ka teu karasa nikmat poe Jumaah nu marupa Sayyidil Ayam teh. Guguluna poe nu diminangkakeun hajina kaum fakir jeung miskin, hijul fuqara wal masikin. Mitra kaum dangu kocapkeun sabulan ti harita. Di wewengkon pasantren mama ajengan hawa peuting teh karasa manehnya cepisan. Di tengah-tengah wewengkon pasantren ngadeg tajug atawa musola. Tukanggeunana aya wangunan panggung paranti mama ajengan ngawuruk para santrina. Kadituna kulah beh kidulna tampian. Harita beneran malam Sabtu kira wanci sareureuk budak. Angin peuting ngahiliwir nebak kana daunan pating keresek pating korosak nyahkeun daun eueuh. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna milu baturan kaayaan peuting dina mangsa harita. Hawar-hawar kadenge sora toke di luhur tangkal nangka. Hawa tiis nyulusup kana celah-celah bilik kobong barudak santri. Sumpah Ep, cek Sipadil. Moal nyalahan. Model bahasa eta yakin ieu mah. Sipadil sababaraha kali nyebut sumpah. Bari leungeunna teureun-eureun nyasaran palang dada. Neangan kuntung rokok anu nyelap. Harita ge lain ana ngabohong tapi Neng Imas na boleh indit.
sajungjungan pisan geus aya jingjingan naon ngadadak-dadakan di piwarang ku nyaina nyambungan kanu hajat kitu polana si Fadil komo sanggeus dipanganjukeun rokok 2 batang ti warung Husna jadi beki hayang dipiandel we ya lamun ana bohong saja batong dipercaya saumur hirup teh ana sanggup mulangkeun di rokok 2 batanganana tah hari anta beja ti saha tanya penasaran ngadenge sorangan denginjem celiti batur tadi basa ana ngaliwat ka pipir Pondok Kidul Imas nyarita ka Nyi Hasanah ngajaknya ka Ciporang daekeun nu diajakna nu diajakna daekeun tong beurang teuing cenah seusahaeuneunana rea saha we nu rek ka ditu atuh meureun sakomplotanana Nyi Hasanah Nyi Atin Nyi Juju we mun bener ana rek nyoba-nyoba nganjang ka ditu ka mana maksud teh ka cai ada nganjing cainya heeh tapi kade anta ulah geruh ka batur his piraku deui atuh ana ge boga pikiran euy era ku rokok 2 batang malah lamun teu lebar ku hanca sodangan mah hayang milu mitra kaum dang kocapkeun isukna di sisi wahangan kulisik aep usik rek ngepeskeun kararangge anu peting karayap kana awakna leungeun karasa baal jeung sing sireumeun geus lila atuh da ngalentuk teh nalingakeun palang cukang tita tadi ngawaskeun engkang-engkang ting arongkang napak sancang dina cai panon poe geus ngaluhuran dapuran awi pangwetana tapi lebah dieu mah masih keneh hieum kahalangan kurungkun haur jeung gehger sore kahalangan deui ku dadap cangkring jeung gandaria liuk aep ngalieu ka kaler kapengkolan jalan satapak lebakeun mumunggang pasir simpe taya nunggu lampreng saurang-urang acan taya rentang-rentang sasaha taya ringkang nu dianti-anti ringkang Imas nu diharap-harap teh mitra lantaran hayang tepung jeung Imas aep daek tugur wahangan tisuk jedur nepi ka wayah kitu lantaran ngarap-ngarap Imas nepi ka sanggup nahan cangkeul sanggup nyingkirkeun ka kaluman sanggup dicocoan reungit jeung rametuk jeung digarayaman sireum kararangge lantaran hayang tepung jeung Imas aep wani ngabohong ka lurah santri dadaku rek meuli mangsi logat padahal lamun kapikir estuning pirugieun wungkul malah rugi dina 2 perkara nu kahiji ngabohong teh sedang ari ngabohong teh doraka malah saur Kangjeng Nabi ngabohong teh mangrupa salah sahiji ciri jalma munafik disegigireun jalir janji jeung nyelewengkeun amanat ari kaduana nyaeta natambuh laku micenan waktu teu puguh anu ieu oge sarua dicela Kangjeng Nabi pikeun umat Islam mah komo budak pantar aep mah waktu teh kudu dimangpaatkeun bener-bener sangkan teu malindes kana diri sabab waktu teh teu beda ti pedang seukeut nu baris ngancam sing saha nu ngamomorekeunana ala waktu kasaib dalamun seuk cicing mah di pondok meureun sorogan moal tinggaleun salat duha mah moal burung kalakonan seseuheun sahunyud tangtu kapigawe aluh kieu balukar ka jurungku nafsu teh
cek Aep na jero hatena. Teu make perhitungan ongkoh percaya tinggal si Padil. Nu mau beja pajar Imas rek nyeuseuk ka Ciporang. Sangkilang geus kacontohan, minggu tukang ge mah nyarita cenah Imas rek ngala tomat ka sawah girang. Tapi buktina manteu. Aep ngawaweleh dirina sorangan. Moal kitu ayeuna oge Imas dihipi warang dadak-dadakan cara basa ti heula. Tapi da asa eueuh nu hajatan poe ieu mah. Ka pasar boa. Moal nya deui. Da lain poe pasar. Atawa dicara nyeuseuk jauh-jauh teuing kitu. Aduh kahayang teh lamun teu tulus saek si Padil hidang ngabejaan. Ame aing gancang balik. Moal wal hiul teu puguh kieu sailala ieu. Mitra kaum dangu telila borelak di mumunggang. Tuh geuning datang tuh. Cek Aep ngomong laun. Dadana ngolea bunga. Panona teu ngicep-ngicep mencerong kalebah dinya. Alah bedus. Bebenjit rek ngarit meureun eta mah. Aep keheul lain di kieuna. Barang awas yen nu datang teh geuningan barudak urang lembur. Nu rek ngaralajukut ka sawah. Ngabring bari kada kawihan. Nu ngaborelak teh aritna katojo panon poe. Mitra kaum dangu sanggeus ngahulang ngaraga meneng luk deui Aep tungkul. Nuluykeun hanca milang engkang-engkang. Breh dina beungeut cai Imas keur imut. Nembongkeun kempot pipina anu kempot liwat ti kempot. Kawas liang undur-undur papasangan. Antosannya sing sabar. Imas seur keneh pida meleun di bumi. Kalangkang Imas dina beungeut cai kadenge surana mani halimpu laun. Tapi mampu ngungkulan keresek dang daunan anu katebak angin jeung seahna cai walungan. Nuju naon keneh atuh? Nuju masak? Nuju ngawasuh wadah? Tanya Aep ngomong sorangan kana beungeut cai. Sagala rupi we masak. Wawasuh wadah. Nyayagikeun tuangan kangge abuya. Mantuan Umi baras beres. Apan aya bimuah? Ku bimuah bae atuh. Imas enggal ka Ciporang. Sanes bade nyeuseuk. Upami siang teh engke moal ka Bujang Garing. Kedah diiciskeun deui sawawengi. Awon. Sok bau hasem cimeuting. Mohon. Bade ieu oge da sakedap deui. Koleang aya carangka butut ngaleng-leong palid. Kareles weh kalangkang beungeut Imas teh ngiles. Engkang-engkang pating buriak nyerisi. Aep tanggah deui. Borelak di mumungang pasir aya nu katojo panon poe. Breh awewe kolot. Diringkeun ku barudak laleutik nu rek nganteuran kawasna. Aduh, udah bae leuwih ade balik lah. Kata teu ari ngadagoan jalma nu biheung datang biheung moal. Cek Aep selekit aya nu nyelekit rasa nyeri rasa keheul pabaur jeung rasa asa diteung-teunganan ku Imas. Pegaliwota jadi hiji. Duka Imas mah teung-teungan teu. Cek Sora teuing ti mana jolna. Bongan salira Ambon sorangan. Hah? Ambon sorangan? Cek Aep ngomong sorangan. Ambon sorangan. Nya meureun Ambon sorangan. Kuring ngarep Imas. Nu diarep-arep mah boat teh nyaho-nyaho. Lain boa ketang pasti teh nyaho-nyaho aya nu ngadago-dago. Pan kenal kita acan. Kada kita pang saliwat-saliwat. Cek Sora tepuguh teh sembung ngece. Aep ngaheungeu. Asa kapeupeung mamarasna. Memang bener wauh ge acan jeung Imas teh.
karek nyaho wungkul yen eta nu awakna jangjing leutik teh, nu pipina kempot teh, nu dilakna matak deung deleueun, putra bungsu pangersa mamajengan nu karek mulang mantas ngulik ilmu qiraat di hiji pesantren anu kamasyhur bet ngait bae dina hatena. Borelak deui di mumunggang pasir, borelak deui saborelak, 3 kali borelak. Dina kaayaan anu samodel kitu bet jadi ngahudang kapanasaran Aep dina mangsa harita. Disidik-sidik manit telik tetela tiluan nu lempang kadinyakeun teh. Pairing-iring ngelek baskom jeung ngajingjing ember jiga nama. Imas kitu. Nya Imas moal samar Imas, cek Aep ngomong sorangan dibangun ku beungeut anu marahmai. Bener manehna bener, dibaturan ku Nyi Hasanah, Nyi Hatin jeung ku Nyi Juju deui itu musungul pandeuri setengah lumpat. Deg 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 angen Aep nereg teg, dug 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 jajantung ratug tutunggulan. Jadi bingung kumaha peta dina prokna panggengke. Utek Aep ulang mikiran picaritaeun. Teu nyaho kumaha ari parak-parakanana miheulaananya ka awewe. Ari dipiheulaanna nyaona manan sugan moal susah kadenembalan, tapi mustahil awewe nanya ti heula. Jadi ku kitu ku kieu kudu manehna sabage lalaki nu mokalanana. Angkat ka mana Imas? Kira-kira lamun kitu marna moalnya? Henteu salah kitu. Aduh, kumaha mun Imas ngajawab? Nu mawi ngabantun seseuhan oge tangtos bade nyeuseuh. Cilaka aing. Alamat pugag. Pugag cek Aep jadi asa buntu laku. Mitra kaum dangu nu lalempang geus teu katingali, meureun geus mudun kalengkobnakeun. Eta tandana tereh nepi kana cukang tempat Aep ayeuna nangtung. Tong waka mikiran perkara tunyu tanya lah. Aing rek cicing. Tapi perkara cicing nanya henteu nyalahan. Pan Imas sabatur-batur teh bakal datang nanti jalan jajahan. Barang lol, barang sorok adu hareupan, kumaha mun mehna asa kabetak. Terus balik deui ngabing berit balik. Kumahanya? Aduh, leuwih hade lamun dipegat ditung turunan bae. Da moal ka mana jigna. Nyeusehan pasti dileuwian girangeun cukang. Pentas dieu rek tuluy ngaroyok kawasna. Cek Aep ngomong na jero hatena. Mitra kaum dangu nu lalempang dipapantes beki deket dipapantes bari galecok ngobrol, bari tepak toel, bari silih ciwit, bari ting jerewet, sailaharna mojangker sumedang menter. Dina kaayaan kitu Aep can manggih kajinekan. Di mana rek cicing, ambeh laluasa amprok, ambeh jiga tengah haja-haja megat, ambeh laluasananya ngabudalkeun bang baluh batin nu beuki ampeg nindihan.
Kusabab rai poe tibarang mimiti pisan amprok di jalan pasar tea, terus kungsi 2-3 kali deui amprok saluat seliwat di lalawak pasantren. Tug nepi ka detik eta pisan nu aya dina hate Aep lain ngurangan anggur beuki nambahan. Mun nyorangannya Imas moal kagok teuing nanya kalawan tegar. Imas bade jasa Imas. Sumuhun nembalana tangtu nama kalian rintih ku sora nu talabtur gahar keuna kana marozna lamun cek ilmu tajwid mah engke deui bae nyeuseum mah dibantuan ku engkang. Ayeuna mending amang heula nyeuseum hawa segar netep alam nu blung belang laga henteu rupak sapertos kobong. Urang ala buah kopo gerayu numutkeun wartos buah kopo saya dianggo ngagurah. Imas sing sering tuang kopo ambe suantan langkung lemes wios engkang sanggem mengalahkeun sanos unggal dinten sajingjingan oge wios engkang barido mangga langkung cek Imas beureunya bari laklek bari gegeran tungtung cindung duh eta dilak duh eta kempot. Mitra kaum dangu Aep kawas nu edan anyar ngomong sorangan bari nyawang paduduaan turun kalebak mapai-mapai sisi walungan. Leungeun Imas dituntun ku manehna ngalengkah rintih pisan dina sawangan tuluy Aep metik kembang gandaria pal ditempelkeun dina dada kabaya Imas. Kacipta Imas oge pasti nurutan metik kembang gandaria ditempelkeun deui dina dada kitu nu disawang ku Aep dina mangsa harita. Lamunan Aep kagebah basa ngadenge sora anu ngagoloprak, sora ember murag ditema ku sora ngagolombrang jeung sora jerit nu dipageg. Barakatak kadenge nyiatin jeung Nyi Juju sareuri, Nyi Hasana hareugeun. Imas ngajangjan samara polah ember nu dijingjingna diantep nyangkere eusina maruragan. Hayu mentas cek Nyi Juju bari nepak Nyi Hasana. Hayu enden cek Nyi Hasana bari metot leungeun Imas. Sok-sok we namti heula cek Imas nalaunan terus dongko mantuan Nyi Atin meresan seseuhan. Sok enden ti payun Nyi Juju mere jalan. Muhun enden cek Nyi Hasana setengah nyurung-nyurung. Pan bade kaleuwi urang teh hayu cek Nyi Juju deui. Sobados raos kedah ti palih ditu mentas heula. Ke tong mentas cek Nyi Imas. Lewang komo cukang awi sok leur sieun ti Soledad nerobos ka dieu be hayu ka dieu lewat dieu WA sieun cek Imas miheulaan lempang leok mengkol kana sela-sela dapuran kaso nuturkeun tapak lidig dina jukut nu berasna kaleuwi pamandian munding di beh lebak rada anggang tina cukang kahalangan ku gerembel jaba walunganana lebah dinya teh rada mites deui. Atuh mitra sagala anu direka dina hayalan Aep teh musnah sakedet netra. Teinget kana patungtun leungeun teu mikir-mikir metik kembang gandaria poho kana ngajak ngalabuah kopo. Dalah kana pamaksudanana nanya oge sama sakali taya kelemeng-kelemengna acan. Kusabab kaburu manten mahna ngejat sakedapan mah Aep teh ngan molohok bae bari anggar ngajanteng baris arca teu oyag saeutik-eutik acan.
Mitra kaum dangu kocapkeun Aep. Ari Imas sabatur-batur geus eueuh mah geus turun kana babantar, malah geus teu katingali cindung-cindung najan. Sagaru panukung si dirarancang tadi teh narung tutan deui barijil. Ngabebegigan ngarancunan. Imas, ngan sakitu nu kedal sora kahandeul keur sosoranganeun. Hawar-hawar kadenge sora ting jerewet di lebak. Awor jeung seahna sadawalungan. Saganggang kembang dadap cangkring ragrag kana embun-embunan Aep. Tuluy dipulung, kaleong dipalidkeun, ngangkleng kahilir, boah ngaliwat ka hareupeun Imas pisan. Surtieun kitu yen eta kembang dadap nu beureum euseuh teh gambaran jiwa kuring nu keur ngaleng-leong baloboran getih ngarumasakeun geus eleh manten samemeh perung tarung. Ceuk Aep bari teu puguh rarasaan. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.